pergi satungtung masyarakat khususnya Kiara Payung can kabagian kabeh PKH lurah terus sampaehna sing jadi lurah, amin. Makanya orang doakan Pak Lurah sing panjang umurna, amin, sampai ke akhir zaman, amin. Kabeh geus para rawat sesa sorangan we. Itulah ada wong senang geus maot kabeh saha cenah aing nu nguburkeun ieu. Sadayana anu teu bisa ku abdi disebatkeun hiji-hiji hapunten nu kasuhun. Sateu acan lajeng nepangkeun heula masalah resna mah abdi teh asli di dieu. Nya rama abdi teh Haji Kosim. Rama abdi ti bojo nu katilu, makana barokah sia bapak-bapak kabehanana ye. Geuningan barokah nyanung teh kitu. Jadi Haji Kosim teh boga budak ti bojo nu katilu. Abdi ieu pameget ngan hiji-hijina. Ibu abdi sami dipalih ditu tuh. Nek abdi teh magnet, rakana teh mah ijo. Yo mah ijo. Ninina sarua atuh. Abdi teh urang dia, jadi abdi ka dieu teh sanes kasaha ieu teh kalemurna nyalira. Pamugi abdi diangken ti ayeuna mah jadi wargi sadayana nya. Tong disaha-saha. Tak gitu, makana tos beres di dieu lamun ngaku dulur kudu mekelan kabehanana. Tah, gitu, tunggu encenana ijo. Tah Haji Kosim bin Haji Abah Jayadi. Nya bin Haji Sarbini kaditu nama nyot. Nya terus binti Haji Umar. Tati jalur bapak. Tah lamun ti mamah mah aya mah ijo. Eta teh rakana neng abdi. Ramana teh Abah Wiratma. Tuh geuningannya. Dulur kene. Jadi abdi teh sanes saha ka dieu teh geuningan wargi. Nya ngan kaleresan ayeuna nemen nepangkeun we. Nya yen Haji Kosim teh gaduh murang kali pameget di bojo anu katil. Makan apa geuningan tah siah nyanung teh barokah makan sok nyararanu. Tapi siapa tong waka mikir hayang nyanung ari nu hiji oge hese mere resi tah dengekeun sia. Gitu. Sabab hiji oge moal se moal paling gelepet. Gitu. Terus urang lajengkeun manya sadayana puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Sadayana kagungan Allah. Allah muji ka dirina nyalira, Allah anu kaduana muji ka makhlukna, sapertos muji ka Kanjeng Rasul. Innaka la'ala khuluqin azim. Anu katiluna makhluk muji ka Allah sakuduna. Makhluk kurang sebagai makhluk sakuduna muji ka Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sakuduna tah anu kaopat kade ieu tak bisik-bisik loba anu katipu. Puji hadis ala hadis. Sok aya kadangkala na eta makhluk dipuji ku makhluk. Saur ahli tauhid kade ulah diaku. Sadayana puji mah kagungan Allah. Saur ahli tauhid buru-buru balikeun ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah. Aduh sia eta anu qiraat tadi mani ngeunaheun pisan buru-buru ngucapkeun alhamdulillah. Aduh eta Ustad Ara keur mah kasep, keur mah pinter ngaji, nyaah ka pamajikan, nyaah ka mitoha. Alhamdulillah. Termasuk ieu nu halaladir mak mani warunis. Alhamdulillah. Rarapih ditiungna oge. Ngan saurang nyebut alhamdulillah.
mani rarapi ditiumna teh pedah keur ngaji dah di imah udah leres mah gitu lung kemana we dialungkan pas isuk arek ngaji bingung mana tiung aing karena itu tak kade bisi aya nu muji aduh mani gelis ya karena kesungar sengir alhamdulillah mun aya nu ngaku teh kusabab sadayana puji mah kagungan Allah contohna kieu mah sombong sareng takabur teh salendangna Allah entong dipake ku makhluk lamun mah takabur komo sombong dipake ku makhluk eta teh sifatna Allah hampura anu boga rasa takabur moal aya bagian tempat di surga tempatna dina neraka termasuk segala puji tong di aku lamun aya nu muji aduh eta RT eta RW manekot ku bagur teuing mana RT na oh paling gitu alhamdulillah palurah teh manekot ku bagur bisa ceramah alhamdulillah sugan we dipuji wae teh datang bari nyawer gitu. Nah kode keras ya palurah ya mak sapuduna urang sebagai makhluk komo ngagengkeun la ilaha illallah naon sababna di urang mah ilahar ajaran ti karuhun ti guru-guru ti waktu weleh tina dzikir la ilaha illallah teu weleh tina kalimat eta badak netepan pasti aya dzikir la ilaha illallah bahkan lamun aya anu maot oh sok didoakeun ku kalimat ta leres mah di dieu mun aya nu maot sok tahlilan oh sok aya nu maot tahlilan atuh anu maot tahlilan macan maut ditahlilan cing naros deui aya di dieu lamun aya nu maot sok tahlilan tara gitu kade ieu mah naon sababna ieu urang buka ku abdi mak Nabi Daud amanat ka para putrana sareng jamaahna ya sia aya motor ngaliwat kade unggal poe sindaek dikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim naon sababna urang dihirupan ku Allah diciptakeun ku Allah tur direjekian ku Allah tong sieun mah dina urusan rezeki komo tepikeun ka pasea jeung caroge urusan rezeki mah tos dijamin ku Allah di zaman ajalina tos dijamin anu kaduana saur Nabi Daud ya sia tong hilap dawamkeun kalimat la ilaha illallah naon sababna saur Nabi Daud ya sia lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi dihijikeun duanana terus ditimbang disimpen dina timbangan nu sabelah deui kalimat la ilaha illallah 7 lapis langit 7 lapis bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah ku beratna kalimat la ilaha illallah painan atuh urang setiap waktu badan tepan komo aya lini mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari gempeur lalumpatan singsakeun anero belecet rumpat komo aki-aki mah aya gini la ilaha illallah la ilaha illallah nyokot sarung wah nyokot kolor wah beretak umpat nah tiris sing horeng teu dikolor eta lato-latona kabiku kadieu gitu Mas Mas dina latihana oge teu meunang seuri nyabahnya sing tua sabab lamun seuri batal jadi banser nyabah alhamdulillah
Pak Andi namanya tanya. Alhamdulillah. Janda menarik kenapa? Terus lanjutkan mah. Iya. Anu kaduana Nabi Allah Musa alaihi salam munajat ka Gusti kusabab Nabi Musa makalimullah mah Gusti pasihan abdi kalimat lamun mah kalimat eta diaos ku abdi didikirkeun ku abdi dilebetkeun kana hamba Gusti anu mulia tur dimulyakeun ku Gusti kumaha saur Allah Musa dawamkeun wae kalimat la ilaha illallah. Nah, Gusti kedah ngadawamkeun kalimat eta saur Gusti Musa, ieu siah lamun mah aya saha wae anu maca kalimat eta kecuali eta jalma teh mulia jeung dimulyakeun ku kami. Di Bandung mama ilaha lamun aya anu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah aya anu maot terus tahlilan la ilah dibid'ahkeun mah teu ngarti jeung teu sadar justru amanat Nabi Musa saur Allah ya sia Musa lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi dirapetkeun duanana terus digantungkeun kalimat la ilaha illallah tengah-tengahna 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi hancur kabehanana kusabab teu siap kuberatna nanggung kalimat la ilaha illallah. Tah kitu. Mudah-mudahan atuh urang sadayana sing istiqomah sehingga nalika sakaratul maut urang tiasa nyana tur tiasa ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Ieu teh namanya muqaddimah mah keun urang serius heula nya. Kitu mah ya. Ya anu salajengna ieu ya sing jadi saksi dina kitab Duratun Nasihin mah ditetelakeun dina riwayat anu kacila panjangna aya hiji jalma di padang pasir mah ngucapkeun kalimat la ilaha illallah sing hore maut tos dina harita teh terus aya nu ngimpenkeun eta jalma teh kudu dikersakeun asup kana neraka digusur ku malaikat dilelepkeun kana neraka sing horeng pantuna katutup ku batu digusur kana lawang nu kadua katutup ku batu sampai ka lawang anu katujuh katutup ku batu saur malaikat Gusti kan ieu jalma teh kudu jadi penghuni neraka tapi naha ieu neraka sadayana katutupan pantona ku batu kumaha saur Allah mah uninga malah aing nu jadi saksi eta jalma hiji waktu di tengah padang pasir pernah ngucapkeun kalimat la ilaha illallah bari nyepeng 7 batu eta batu jadi saksi sehingga teu ridho lamun ieu jalma kudu asup kana neraka sehingga eta batu nutupan kana lawangna neraka. Tah ayeuna urang sasarangan ngucapkeun mudah-mudahan sing jadi saksi ya lain ngana saukur batu ieu tenda ieu buah ngan hiji nya salon tuh tatanggana we sareng barayana tiung sadayana anu aya di sekitar urang sing jadi saksi amin tinggal sadayana mah turutan abdi nya ke dikasih komando la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap 1 2 3 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad gitu mudah-mudahan sing jadi saksi kade eta teh salajengna mah sadayana biasana upami palih dieu ngawas sok dugi ka tabuh sabaraha tabuh 3 tabuh 4 subuh dugi ka tabuh 3 mah biasana ngaos
kiat sajam atau 2 jam 3 jam nah warna dulu ke AP ngaji mah komo ajengan anak anu serius malamun eta ngaji mingguan pasti neangan tihang jeung temok leres mah anu henteu dina temok jol emok terus sila terus nangunyar